Siapa yang mau pulsa nih? Syaratnya gampang kok. Subscribe dan tuliskan nama kalian di komentar. Pemenang akan diacak tiap hari Minggu. Untuk 3 orang pemenang. Yuk buruan di subscribe dan komen. Nekatin mah gomreng heula kamari boga hutang beas ngomong nanti dibayar. Mesti para poe teu mayar-mayar. Si jelema sangsara mah da jalan game nih. Naon beneran. Mak, lamun si bapak aya keneh mah nya heuh, urang teh moal susah kieu meureun hirup urang. Oh, nya ieu mah ciga balang sakit. Utang di mana-mana. Makanya gede-gede atuh din bae bisa ngebahagaikeun. Ieu mah sieun Bu Haji ka dieu nagih hutang kumaha. Heeh, hutang gitu ya. Utang beas tuh. Aing mah da mending kene pae daripada kumaha rumsi. Si Mak, supaya kami kusaha diuruskeunna tuh. Nya urang mah teh buka dulu. Hirup duaan. Maneh tuh din daek teh digawe din. Uing digawe naon atuh mah leutik keneh. Teu digawe ngangon-ngangon atuh din. Ngangon saha? Ngangon doma, sugan we engke mah ieu din. Ndo mah geus aya. Kan angonkeun din, cenah ngalobaan. Ba abi mah jadi pemulung oge atuh mah. Din aing mah. Sieun maneh di ieu mama din can di era-era. Mak, urang dahar jeung naon? Eueuh beas din, mage teh nyangu. Ngadara batu atuh. Sampai emang daek mah nyadur. Kayak sugan urang neangan heula ieu peminjaman deui. Itu saha Mak? Glen Bu Haji. Kumaha tuh mah? Aduh ya Allah, sampai lah. Ayahna ieu mah din. Aya naon Bu Haji? Nek nagih beas mah kamari nginjem teh. Janji isuk. Nang sabaraha poe udah datang. Si Haji mah tuh dengartikeun pisan. Saya Aing mah ngerti. kumaha atuh. Apaanan ngan nagih nginjem. Loba. Alhamdulillah ya Allah, menang sakieu lumayan keur maya hutang si Mama. Teh bayar. Ayeuna meuni janji we mayar henteu. Atuh Cah Haji, mak teh can boga atuh aing mah sok tarungsing ari kieu teh da. Da mama janji we ti harita keneh. Ayo jelema balangsak mayar hutang beas 3 liter ge teu kabayar-bayar acan. Cah Haji ari teu boga mah kumaha ya? Kami teh buka salaki un manggawekeun. Aing mah Digawe teu boga salaki ge boga penghasilan. Tuh ngurus sawah atuh. sawah sahanya sok. Kami mah teu boga sawah. Tuh sawah mah lega teu me sawah sasaha ge gawean eta buruhna. Tuh sawah Bu Haji atuh ji gawean daek henteu. Atuh da Bu Haji ari teu boga mah kumaha? Haji, mah teh teu boga. Ari basa sia mah jelema balangsak sagala-gala atuh teu boga we. Dasar jelema balangsak. Awas lamun isukan teu mayar beas. Geus Bu Haji naik balik heula ditungguan isukan beasna. Ya Allah, mun si bapak aya moal kieu meureun abdi teh moal mulungan sampah. Mun tega-tega teuing nya si Haji. Abong kene emah jelema teu boga Gusti.
gitu Udin, ya kudu semangat Udin demi si emak Udin. Ya Allah, abdi pas mulung kieu keur ngahirupan si emak, mayar hutang ka Haji. Ari si Udin kemana nya? Budak teh ngahariwangkeun can balik keneh wae. Mak, Eta Udin eta naon? Ai maneh ti mana ya Allah maneh? Ieu naon? uing ngerongsok Mak. Aduh anak ai. Din aduh ai maneh. Iya dijual kace itu tukang rongsok. Dekat aduh kieu aduh anak ai. Udin aduh sia nih. Kami teuingan hirop teh jang. Berat Din. Lumayan keur meuli batu. Hampura aja bangga-banggakeun wae. Anak aing karunya. Tren. Terus satu aber dijual ieu. Nah, itu kumaha teh nya. Jangan rongsok. Nah teh, iya rongsok. Sabaraheun di kilo heula. Ah paling 10.000-an ya ieu mah. 10.000. Heeh. Oh iya we lumayan keur meser beas. Caranya duitna. Ya, 10.000-an. Nuhun nya. Ya, Nuhun teh mangga. ya mangga. Ya Allah, alhamdulillah 10.000 oge lumayan keur mayar hutang ka Haji emak. Mak, Nah, aja rongsokan teh. iya, aya 10.000 lumayan keur ka Haji. Tuh, lumayan. Tuh nuhun atuh aja heuh. Sing gede Ba- milik ke mana Bayarkeun nya? ka Haji buru-buru Ayo sing jangan aman. ke rumah nih. Mak, Nah, tuh mah tinggal ah. Lah kerennya dan leungeun teh buah anak tanpa duit tapi tisanya. Si ma eta mah mungkin dia mah balang sakit tuh. Ah, bukan duitnya hantu. Jahaji. Jelema balangsak ka dieu naik naon ka dieu. Apa cenah tadi ditagih teh boga duit. Ayar hutang, tah geus. Heeh tah kitu atuh tah tadi ditagih teh. mak, dahar jeung naon urang. Nang tarik, mak. Kurang tarik sarnopi. Bu Haji. Alah, Udin. Goblok Tak sia. kitu, aduh sakudin. Sakumaha si aing sakitu. Jangan keur setor eueuh sia budak teh. Ah, aing mah kitu. Tong borojang Awal mah tong borojang bayar hutang setor ge teh boga kitu. Macecen cenah tarik teteh. Halo jam, menikah kita hirup urang jam, hampurannya jam, masuk kabangakeun. Ayam anjing. Wah, lak nang kerayam deh. Kudu ngagalapang sagala di goblok. Hiji.